loba nyebut karena perkara anu dipikabog lamun bahasa zaman now mah love is blind kaharti sabu aing ge contohna kieu abdi bogoh kana hiji awewe ngaranna Susi aya Susi hampurasi dipake heula ku aing ayeuna abdi bogoh kana hiji awewe ngaranna Susi reka hareup reka tukang reka pinggir reka kilu rek sakola rek masantren ingetna ka si Susi rek dahar ngadala piring banget nasi Susi rek ulin papanggih begal banget nah asup ka jero WC ngadala tai koneng banget nasi betul asup ka jero kamar ngadala cakeung banget nah saking bogo kasih Susi betul eta cik santri anu ngaji kitab Kifayatul Azkia ka istigrok pi di hari Susi kaedanan ku si Susi maksudna kumaha ustad maksudna lamun urang bogo ka Kangjeng Rasul urang kudu kaedanan ka Kangjeng Rasul kumaha carana lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Rasul insya ibu-ibu anu keur masak bacakeun sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan di bapak mana betul pamuda anu keur nangguan warung terus sungutna gayem bae maca sholawat maksudna betul ya ibu-ibu nu keur nimbang anak ya bacakan sholawat ya Rabbama kata wasofa bi Muhammadin cik anakna Iqbilana ya sami'an li du'ana anak ajaib ieu mah ibu-ibu lamun maca sholawat lamun nimbang anak siga nu kasurupan nang ning bapak hidang emma gawang kumaneh mani geuneuh atuh ngalah kasiam biodah betul anak ta atuh pugu anak satalang ya punya maca sholawat Masya Allah bapak hidang magawang kumane mani leteng atau anak ramehong makanya pemuda dengekan lamun sia hidang niangan pamajikan putih anak-anak kopi susu iya mas sia hidang pamajikan sia hidang atau anak nasi galutung tolong ya punya lamun sia pendek niangan pamajikan ujang anaknya sedang betul iya mas siap pendek pamajikan siap pendek atau anaknya siap bola gulunungan jadinya ya punya siap aja sholawat siap aja sholawat siap ya aku keran baik bapakna kercarangkel batas gawe sabari diurutan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul sakali deh orang kudu loba maca sholawat sebab cikang Kangjeng Rasul man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah sing saha jalma maca sholawat ka Kangjeng Rasul 1000 sholawat maka eta jalma moal geura dimaotkeun ku Allah sameme eta jalma dibubungah ku surgana Allah untung tidak bu Allah ustad ibu mah 1000 mah loba teuing pan ibu mah kudu masak ibu mah pan kudu nyusuan aya 2 nyusuan anak dan nyusuan bapak sebab aya 2 keutamaan susu ibu-ibu bahas ulah
Hiji keutamaan susu ibu-ibu mual digemrong ku sirem. Pernah tebi odah mantos susuan anak kemudian kasarean utangnya nyala petit be barang pas hudang teh digemrong ku sirem. Pernah tuh paling ke digemrong ku bapana. Betul. Anu kedua keutamaan susu ibu-ibu cocok untuk semua umur. Barang jam 10 penting teh oh di dalam anakna ceuring hayang nyusuan dibukakeun disedotkeun ke anakna adem deui. Betul. Barang jam 2 penting ai barang di dalam orang kumisan. Naudzubillah summa naudzubillah emeng. Jadi sekali dia lamun orang bogo ke Kangjeng Rasul, orang kudu loba nginget ngaran Kangjeng Rasul. Ku loba maca sholawat. Anu kadua bu, beh gancang. Soalnya tadi kebel teuing aing meni cangkeul. Kita di olelang, oleh ya rompi balik nalalang. Anu kadua ciri bogoh cik dina kitab Bidayatul Hidayah nyaeta sok daek ngajaga warisan anu dipika bogoh. Contohna kieu, abdi bogoh ka si Susi dengekeun ceritana mere kenang-kenangan ka abdi Sulampe. Betul tidak? Rek hee Sulampena kuaing ditangkep, rek ngising kuaing ditangkep, rek gawe kuaing ditangkep. Aya barang aya mitoha kuaing disabetkeun. Eta lamun urang bogoh ka siji perkara biasana urang sok ngajaga warisan anu dipika bog. Lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul urang kudu daek ngajaga warisan Kangjeng Rasul. Mana warisan Kangjeng Rasul? Warisan Kangjeng Rasul anu pertama nyaeta Al-Qur'an, anu kadua as-sunnah, anu katilu para kiai. Tah eta kiai diantarana warisan Kangjeng Rasul kudu dijaga ku urang. Kumaha Ustaz cara ngajaga Al-Qur'an? Anu pertama urang kudu daek ngabelajar Al-Qur'an. Sebab jika hadis Kangjeng Rasul khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, pang bagus-bagus tadi antara anjeun sakalian nyaeta jalma anu daek belajar Al-Qur'an jeung daek ngajarkeun kana Al-Qur'an. Pan urang teh geus skol ulah ku degel-degel teu, ulah ku bangkawarah teu, ku daek belajar maca Al-Qur'an. Ibu, aing bingung di dia ngaji ustadzah KB ya masih gana. Ustadzah KB nya subhanallah terkenal orang belah dia mah ka Banten ge ngaji negaragah. Santri nage caralakan. Cenah ge mas santri di Cibucil mah karek ukuran 3 bulan bae ge geus katalar nyaeta alfiah. Geus katalar juru imah. Eta patul muin maning geus dijadikeun kakemu. Betul ngan walaupun di dia lembur santri, di dia lembur kiai, dengekeun lamun ngedul keneh kana ibadah mah anu kitu nu kudu dielingan mah. Betul sebab cik Imam Athaillah innama yudhakkaru may yumkinu lahul ihmal. Lamun urang geus ngarti eta kana agama, geus ngarti eta kana ngaji, tapi lamun ngedul keneh kana ibadah eta nu kitu anu kudu dielingan. Betul. Pan urang mah kolot ka poe doang, hulu mah putih siga soun tapi polongo. Betul. Kita itu sudah tidak muda lagi guys. Urang teh geus kolot kudu mikir karena bekal ibadah. Pancan datang bulan Ramadan acan siapa pada ngirit baju jeung lebaran. Betul.
Aijeng modar mah teu daek dibekel. Maka daki ayeuna dengekeun ibu barokahna maulid pinuhan majelis-majelis ta supaya urang daek menimba ilmu agam, supaya urang deket jeung Allah. Kitu Bu, urang kudu persiapan. Sebab cik dina Al-Qur'an setiap yang bernyawa eta geus pasti modal. Geus pasti jalema modar, binatang tumbuh-tumbuhan kabehan aing ge astagfirullahaladzim urang teh bakal maut Bu. Urang kudu siap-siap mempersiapkan urang supaya urang pikeun bekal hirup urang di alam akhirat engke. Ibu-ibu hayang asupana surga, hayang asupana surga, hayang ayeuna kene asupana surga. Modal heula tolol. Betul? Betul. Modal mah lain karena corona. Riweuh zaman ayeuna urusan corona, betul? Masya Allah, eta si corona ulah-ulah di kota, kos di Cibarusah di dieu. Di lembur aing ge anu leuweung eta mah riweuh urusan corona. Kamari aing berobat ka apotik. Ai barang di dieu teh ibu-ibu geus pasini masker. Cik nu ieu jeung aing bae, cik nu ieu jeung aing bae. Ai barang ditanya ku aing, "Ibu jeung naon masker?" Pan corona mah nyebarna lewat mulut. Terus aing corona. Terlalu. Betul. Maut mah teu wajib tartib. Kamari embe abdi maot ngami heula anu bogana. Aya oge kamari di lembur abdi ibu-ibu umuran 20 tahun karek boga anak hiji maot tiba-tiba santos tak emam. Cik bapak-bapak cik ibu-ibu di lembur abdi aneh amat sama maot cenah mantos emam. Cik aing teu aneh. Anu aneh mah dengekeun saenggeusna maot dahar. Betul Bu? Iya pelemahan akidah Bu. Urang kudu tekadkeun bahwa anu nyieun maot Gusti Allah, anu nyieun hirup Gusti Allah, anu nyieun hirup Gusti Allah, anu mere nyaeta kahirupan Gusti Allah. Urang kudu tekadkeun kitu. Maot mah dengekeun teu kudu kanu ngora, teu kudu kanu kolot. Wancina modar mah atuh modar. Betul? Sebab cik Allah dina Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tatkala ajal sudah datang di hadapan kita, moal aya anu menta nyaeta perhitungan ka Allah. Ya Allah, wahana ya Allah sajam deui bae abdi hirup ya Allah. Pernah tak aya nu kitu? Teu aya. Ai wancina kudu modal mah pasti mod. Betul. Kudu loba istighfar Bu. Kudu loba belajar maca Al-Qur'an supaya naon? Supaya setiap satu huruf dina Al-Qur'an bisa nulungan urang di yaumul akhir nanti. Sebab ibu dengekeun cik dina kitab Tibyan. Cik dina kitab Tibyan. Anu ibu-ibu boga teh kitabna. Boga ga ini naon sia kitab hutang bejang hutang. Dicuru catatan hutang di belah dia, hutang di belah dia tuang. Betul, modar ke hutang. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Cik dina kitab Tibyan. Cik dina kitab Tibyan nyata bahwa Al-Qur'an anu ku urang dibaca, maca eta Al-Qur'an bakal menjadi syafaat di yaumul akhirat nanti, bakal nolongan orang insya. Sebab jika kanjeng Rasul, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Sing saha jalma anu maca sahuruf dina Al-Qur'an, maka eta Al-Qur'an bakal menjadikan dina bacaan tersebut satu huruf berubah menjadi 10 kebaikan. Jika kanjeng Rasul abdi teh pernah ngomong bahwa alif lam mim teh aya
Ayat hiji huruf alif lam mim, ayat 3 huruf. Hiji huruf alif, 2 huruf lam, 3 huruf mim. Sing sahajal anu maca alif lam mim bae dina Al-Qur'an maka menang 30 ka bagus. Komo lamun maca Qur'an loba betul. Betul. Alhamdulillah. Siap maca Quran, Bu? Siap belajar maca Quran, siap, Bu? Alhamdulillah. Eta di antara urang ngajak Al-Qur'an. Jadi urang kudu pertama daek belajar Quran, anu kadua daek maca kana Al-Qur'an, anu katilu daek ngamalkeun Al-Qur'an. Daek ngamalkeun Al-Qur'an, pancing dina Al-Qur'an. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ngahalalkeun jual beli, ngaharamkeun riba. Tapi kunaon bang keliling ngayapak. Betul? Bang keliling ngayapak. Nyaho teu? Akadna bang keliling nyaho teu? Kami bersumpah apabila kami tidak bisa membayar bang emok, maka kami akan ngagadekeun kutang. Naudzubillahi min. Namun misalkan di antara orang aya nu soge gituan, mudah-mudahan engke jaga emak kaharupna, mudah-mudahan sing teu deui. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Supaya hidup urang barok. Anu kadua warisan Kangjeng Rasul saentosna Al-Qur'an as-sunnah. Sunnah Kangjeng Rasul. Mana sunnah Kangjeng Rasul? Salat duha, salat tahajud, betul? Salat sunnah qobliyah ba'diyah, betul? Lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul, urang amalkeun tah sunnah Kangjeng Rasul. Berjamaah di masjid. Pernah ngadenge adzan subuh budak ngora, pernah? Pernah teu? Jarangnya. Biasana aki-aki bejung aki-aki. Anu adana mangkumen barang beres adan culak cilekat tukang eueuh sasaha jol memang unus aya unus saya hampuranus jol memang unus anu adana mangkumen cikumen tenus eueuh sasadeuy kitu nus eueuh men geus berang ieu nus heueuh men ari kitu mah urang kudu salat duana yuk siap men awas kena barang kitu eta duaan mangkumen jeung mang unus nya eta jamaah duaan. Mangkumen boga penyakit eungap, Mang Unus boga penyakit encok. Barang imaman eta mangkumen. Allahu Akbar. Barang datang pada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Barang datang kan rada panjangnya suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jaboga penyakit barang datang kana susuratan maklum geus kolot pikun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Cik Mang Unus tolong ira anggeus taman sakali dekongi siapa kayak gitu ngomongna barang kitu eta Mang Unus ngaluarkeun jurus wira sablang eta panggong mangkumen disepak ku Mang Unus mangkumen modal harita kene cik Mang Unus teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun paeh dia men siap berjamaah siap lelaki siap berjamaah siap iya mah
nges nyawa titelna alim ulama kiai tapi telo ka masjid atau kiai macam apa kau ini? Betul, betul. Orang kudu daek memakmurkan masjid insya, karena setiap daripada kita sholat di masjid maka ganjarannya berlipat-lipat ganda insya. Insya hirupkan sunnah Kangjeng Rasul insya. Insya Allah maulid Rasul seperti ini kita baca sholawat ya, baca sholawat, baca burdah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa-apa yang kemudian kita telah korbankan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat dengan berlipat-lipat kebaikan. Amin. Amin. Ibu, lanjut sampai ke jam berapa kita ngaji? Sampai maghrib. Main aing tolol. Ya punya siap ngambura bu, siap ngambura bu. Alhamdulillah. Anu katilu warisan Kangjeng Rasul kiai bu. Tah para alimil ulama para kiai tadi lewat eta warisan Kangjeng Rasul dijaga kurang, dijaga anak kumah. Lain masyarakat kiai nek lewat dikieu kurang osta. Lain gitu maksudnya dimuliakan kurang. Urang boga sangu 3 piring sapiring dibikin ka kiai, boga duit 5 juta 4.500.000 bikin ka kiai. Loba tadi perhitungan betul. Urang kudu cinta buka para kiai, sebab urang moal nyaho kana istighosah, sebab urang moal nyaho kana burdah, sebab urang moal nyaho kana situduror, sebab urang moal nyaho kana perkara-perkara ajaran agama urang, lamun lain karena beng-bengan para alimil ulam. Siap kamuliakeun kiai, siap kamuliakeun kiai. Ieu mah nya kiai lewat ka hadapan 5 urang, urang make kutang doang. Pak kiai. Aya kiai mah nya diuk nage kudu kieu tah. Ieu mah diuk kieu ka kiai. Eta sul adab doson. Betul. Betul. Siap kamuliakeun kiai, siap. Abdi mah senang lamun ceramah di hadapan ibu-ibu. Sebab ibu-ibu mah siga TK. Nyawa TK. Taman kadaluarsa. Nah, pan ibu-ibu mah di mana lagi semangat ngajina beuh. Ketua Majelis Taklim Nabi Epon. Aya bi Epon. Bareng datang karena waktu majelis taklim langsung nyalakan ampli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ku sorangan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jacan asa saha. Langsung dirinya manggilan teh manggilan. Kasadayana jamaah pangaosan diantos. Cek Yuyun, Cek Emul, Wati diantos sadayana wati. Kami salawatan serangan baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cukup manina sallu alaih. Jajan asaha. Barang kitu teh eta bi epon langsung kumanina langsung teh gaya-gaya manggil teh. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupakan, sebab itu cik bitati biwati boga beban moral, salakina datang ka imah teu mau duit. Barang kitu mawa sesaneun. Cik teh wati ulah gede laga siapon, ulah gede laga. Aing lain mau ngaji salaki aing balik gawe teu duit, aing kesel. Dijawab ku biwati, aing teh emangnya poe ieu pangajian ngun aing mah embung ngaji sebab salaki aing teu mawadu. Keur nyeusehan ceritana, nyeuseul lepis gelepok bae. Bedas teuing eta nyeusehanna langsung gelepok pas kitu kutangna pegat. Ai barang lewat ojek teh eta kutang
Naudzubillah emeng. Siap orang mengisi majlis salim siap mengisi majlis salim siap. Alhamdulillah tuh di antara sunah-sunah Kangjeng Rasul yang ibu lamun balik majlis salim sok cium tangan salakina tara bagus ngaku pajar aing mau ngaku ibu lamun nek sare sok nyium tarang salakina tara tilok tara eta orang kudu ngamalkeun Bu setiap satu kali ciuman nuku urang dilemparkan kepada salaki urang cikang jeung Rasul ganjaran seperti nyium hajar aswad komo lamun salakina nu hideung mah betul siap ngamalkeun siap ngamalkeun sampai mesare teh ya balik di dia ya langsung ngamalkeun assalamualaikum iya suara lawang ceritana pan lawang siapa goreng oh goreng sia wati atuh akang atuh ieu teh mama pira ku akang bawa kana pamajikan mama walaupun nama pesek ya atuh pan ieu teh mama pamajikan akang urang boga anak ke 10 pira ku akang bawa ka abdi lain bajar aing sahabat wati oh ki akang tadi mamah ngadengekeun ceramah Ustadz Muhyiddin teh puas eta cara mana-mana nyareudeuh akang kana teh mamah wah cik salakina teh sinarin atuh sia eling tolong lain gitu akang lain gitu tadi teh abdi rumasa ngadengekeun ceramah pangersa Ustad eta mah nyareudeuh kana hate mama kumaha kitu cik Ustad kieu akang cik Ustad teh kieu akang cik Ustad kieu sing sasa pamajikan anu nyium daripada tarang salakina eta ganjaran siga nyium Haji Somad salah ngadenge gelepok dicabok ngambura eta tadi mama teh pada gajina teh tunu bahkan mama mitina mereka balik mama teh ya pusat tunu diungna ge dina pojok mama mitina balik mama teh cuma usah ngeukeun bae ka mama eta nu kitu SMP sudah makan lamun aing SMA nyata SMA sudah makan amplop alhamdulillah sudah makan alhamdulillah bohong bercanda jadi jangan dia anggap bercanda berarti beneran alhamdulillah kia kang cik Ustad teh sing sasa pamajikan anu nyium daripada tarang sakinah eta ganjaran sigu nyium hajar aswad akang hajar aswad lain Haji Somad salah ngadenge setiap satu kali ciuman maka 70 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atuh dasar bae siapa cenah nyium aing lain kitu akang lain kitu atuh rumah sakal memang mama nage loba dosa ka akang kadang-kadang mama teh sok ngelawan ka akang kadang-kadang mama teh sok malingan duit akang di dompet oh paingan aing kamaring main oje orek aku sia oh akang eta ku mama sebab mama teh kamar teh kabita pedagang baso mama kabita di mama hayang ngabaso eta maling oh jeung sia bakal kuat beraha kali nyium hayang nying loba akang hayang nying loba barang kita ibu-ibu lamun geus diizinan ku salakina ulah loba tanya-tanya deui nges langsung dicakep eta hulu salakina langsung ditangkarakeun cik ibu-ibu teh cik salakina alhamdulillah ya Allah pamajikan aing matos gaji jadi edan alhamdulillah amalkan ya punya amalkan ya
Bu, ibu dengekeun. Lamun ibu datang di majlis taklim kudu berubah, Bu. Kudu berubah. Anu mimitina sengar-sengor kasalakina ulah kitu. Bila perlu lamun salakina datang matus gawe, langsung ditanya, "Bapak atau AA, bade ngaleueut heula, mu heula."